foto aya di lembur. Lain keur digawe di Hong Kong. Neneng saha Andin? Eta si Neneng, anakna Bu RT Romlah teh ya. Oh, si Neneng Jubaedah. Eta si Neneng Jubaedah. Oh nyawa we eta mah lain mah di Hong Kong ya? Sigana tos Uwida. Soalna ieu ngupload foto di Facebook kayak di lembur. Kumaha lamun orang ka imahna? Hayu, sugana diberi oleh-oleh. Yuk, gaskeun. Geus hampir satahun pamajikan di Arab eueuh kabar. Sungguh ti kudawat hati ini. Paling bara ngiriman aya kabar atuh. Ieu mah kabar eueuh ngiriman teu. Gusti. Demi mami, papi, dan tukang awuk, aing sungguh nyeri hati. Aing sungguh kecewa. Bye. Aing sungguh kecewa. Bye. Kumaha sih eta tukang emok teh can datang keneh wae, Cek? Nyaho atuh di jalan keneh meureun. Bicara rangkel bitis aing pararga. Mana aing can ngejo? Arua can ngejo. Biasa we atuh meuni kompak. Sehari Pak. Kumaha Cek diobekeun mah? Arek aing arek ka salon erek di bonding. Naon arek di bonding? Ceulina meureun rek di bonding. Yo bibir aing arek di bonding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ibu-ibu tos lami? Tong ngomong siapa? Aing geus pararga nungguan wae. Nyaho atuh ka mana heula mah nyasar meureunan. Ura ibu-ibu, tadi ban bocor. Anu mulainya. Oke, coy. Pokona aing hayang diobekeun. Sarua aing yang diobekeun. Nya urang ge sarua wae diobekeun. Aduh ibu-ibu, pan teh karek 2 kali setor kabeh oge. Jadi teu tiasa diobekeun. Pokona aing hayang diobekeun. Mun teu diobekeun ku aing dicipok. Set, anu cipok ini kumaha rasana? Mun Pak ieu ge hayang diobekeun. Rek naon euceu diobekeun? Apan kamari geus ngajual embe. Aing penambahan meuli kapal, Cek. Set teuing eleh we aing ah. Urang mulai nya ibu-ibu. Nyadar-dar we atuh. Neneng. Andin. Putri. Hai. Neneng. Kumaha kabarna? Alhamdulillah damang. Iya, cara dikeun aya. Ya. Sok cara dikeunnya. Ngomong-ngomong kalian mau minum apa? Tekedah repot-repot. Oleh-oleh nawe ah. Oke tenang. Ada kok oleh-oleh mah. Asik. Meneng ngomong-ngomong di Hong Kong keur usum naon? Sarua kos di Indonesia usum ngarontog. Oh, di Hong Kong ge aya rontog. Suganti di Indonesia doang ayo rontok teh. Sarua wae di Hong Kong ge kos Indonesia. Emang Neneng di Hong Kong damelna naon? Biasalah jadi asisten. Oh, jadi asisten. Ya beres atuh. Asisten naon emang?
Asisten rumah tangga. Ajak atuh ke Hongkong jadi asisten. Iya, nanti diajak kalau Neneng berangkat lagi ke Hongkong ya. Segala ke Hongkong, nginung di rumah Andin ge hayang we balik. Nenek, malaminya. Ya Allah, iya hatur nuhun ya, oleh-oleh teh ya Allah. Awalnya kami-kami. Dadah. Atur nuhun nya. Hati-hati ya di jalanan. Halo sayang. Sayang weh. Uruskan tak banget, permak. Sombong amat. Terserah gue loh. Garis sarombong. Sugan buta sakieu ganteng na aing. Asa aya nu manggil? Nyeng. Nyeng. Geus sia dia wae nyanyang di paledog ya ku aing. Ampun. Nyanyang bogok sia ka anak aing.